Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi. Bab i'rab. Al-i'rabu hari i'rab. Wa eta ari i'rab. Taghyiru awakhiril kalimi. Eta barobah tungtungna kalimah. Likhtilafil awamili. Karena beda-bedana anu marentah. Ad-dakhilati anu asup alaiha kana eta kalimah. Labdon baik dina lapadna au takdiron atanapi takdiranana. Wa aqsamuhu sareng ari bagian i'rab arba'atun eta aya opat. Raf'un tegesna ropa. Wa nasbun sareng nasab. Wa khafdun sareng khafad. Wa jazmun sareng jazam. Falil asma'i maka eta pikeun pirang-pirang isim min dzalika tina eta nu opat ar-raf'u ari ropa. Wan nasbu sareng nasab. Wal khafdu sareng khafad. Wala jazma sareng tara jazm piha dina asma dina isim. Walil af'ali sareng eta pikeun fi'il min dzalika tinu opat ar-raf'u ari ropa. Wan nasbu sareng nasab. Wal jazmu sareng jazam. Wala khafdo sareng tara khafad piha dina fi'il. Ta ieu bab i'rab. Kamari tos dijelaskeun sekilas tentang kalam. Kalam teh kamari nyaeta al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Lapad anu tersusun anu berfaedah nu bermakna kalawan bahasa Arab atanapi kalawan sengaja.
Ceuk kamari bagian-bagian kalam teh aya saberji? Aya 3 nya kamari teh. Nyaeta kalimah isim, kalimah fiil, jeung kalimah harap. Kalimah harap yakni anu aya hartian. Ari saperti jim, ho eta mah teu aya. Matak dina pembagianan oge kan dina huruf hopad nyaeta min jeung satuluyna. Kamari teh huruf mah teu pantes narima ciri saperti isimnya jeung narima saperti fiil, ciri fiil. Yakni lamun dina isim aya tandana kan saperti geuning kamari. Ari isim mah bisa dikenal ku ayana khofad jeung tanwin, kasupan alif lam jeung satuluyna. Nya kitu deui fiil, kamari teh bisa dikenal misalna ku ayana kasupan ku qad, ku sin, ku saupa berarti nya. Nah, ari harap mah teu ngagaduhan ciri. Naon cirina? Nah, teu aya ari harap mah. Misalna dina dakhaltu fil pasli. Fil pasli. Pi pan eta sebagai harap. Jadi teu aya cirina nya. Teu aya cirina. Tah ayeuna mengenai i'rab. Babul i'rab, bab i'rab. Ari i'rab naon? Ta'al i'rab mah huwa taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafzon au taqdiron. I'rab nyaeta perubahan tung kalimat. Naon sababna? Likhtilafil awamili, lantaran perbedaan amil anu marentah anu asup kana eta kalimat. Jadi maksudna mah karena perbedaan jabatan, tentunya perbedaan jabatan, perubahan tung kalimat karena perbedaan jabatan. Aya nu marentah gitu jabatannya, nu marentah. Baik perubahanana aya nu cara lapad katingali. Muhammadun dun, Muhammadan din gitu nya. Eta mah jelas kan secara lapad teh. Muslimun, musliman, muslimin. Jelas tama. Au takdiron atawa serat takdir. Ari secara lapan mah teu katingali perubahanana teh da anger kitu. Misalna Mustofa. Tuh nya. Mustofa. Make ala upamana ala Mustofa. Misalna Makkah, Makkatu bi Makkata, teu bi Makkati. Beda jeung tadi anu perubahan secara lapad.
Muhammadun bi Muhammadin gitunya. Jadi jelas dun jeung din kaasupan ku huruf jar ku huruf popad nyaeta pi. Tayeuna satuluyna pembagian i'rab. Ta i'rab aya 4. Wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab aya 4. Mana nu 4 teh nyaeta ropa, nasob, khofad jeung jazm. Ropa, nasob, khofad jeung jazm. Tuh. Ropa mah lamun ceuk kolot baheula mah nya sok PS domah tunya. Aya domah ten. Aya nasob, aya fathah jeung fathah jeung fathaten. Khofad JR gitunya. Asro. Tangke bakal diketahui ropa, nasob jeung khofad teh dina perubahan teh kan aya naon gitu, aya tasniyah, aya jama gitunya. Jama taksir, jama mudzakkar salim, jama muannats salim. Ta memang eta beda kan tanda nasobna, canda ropana. Wa jazmun jeung jazm, nya jazm mah sukun. Tunya jazm manaon? Sukun pamae jeung memang dina pieu teh aya nu ku PS atanapi aya nu ku huruf A seperti ku nun gitunya. Ku nun cirina seperti engke aya pi 5 gitunya. Ta satuluyna anu 4 teh dibagi 2. Palil asma'i min dalika, maka tina i'rab anu 4 teh aya nu pikeun isim. Pikeun isim mah 3 nya 3. Nya eta ropa, nasob jeung khofad. Ropa, nasob jeung khofad. Nah jadi isim mah sok ropa, sok nasob, sok khofad. Nu matak dina isim mah tara jazm cenah, wala jazma fiha. Tara jazm isim mah. Walil af'ali jeung kanu kadua pikeun fi'il cenah. Nu 4 tadi teh. Pikeun fi'il mah tinu 4 teh walil af'ali min dalika. Jeung pikeun fi'il tinu 4 nyaeta ropa, nasob, jazm. Jadi fi'il ge osok ropa, osok nasab jeung sok jazm. Ngan wala khofdo piha. Tara khofad. Tunya. Tara khofad. Nu matak dina fi'il mah lamun aya samemehna huruf khofad ari fi'il mah sok make an gitu. Bi an takuna, takuna nya takun fil mudhari kan. Jadi make heula an gitu. Bi an takuna. Tah gitunya. Jadi mengenai i'rab taghyiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzon au takdiron. Nyaeta perubahan akhir kalimat karena berlainan berbeda na amil anu asup kana eta kalimah.
Cekurang mah jadi perubahan teh karena bedana jabatan. Itu jabatan sebagai fa'il kan, aya maf'ul gitu. Eta teh kulantaran anu marentah titah ropa jeung titah JR misalnya majrur itu. Jeung satuluina. Perubahan teh cenah aya anu secara lafaz jadi jelas katingali, aya anu secara takdir dikira-kira gitunya. Itu jaa Mustofa. Nah, Mustofa teh geropa eta teh sabab jadi fa'il gitu. Jaa Mustofa. Ro'aitu Mustofa. Mustofa teh keur nasab lantaran jadi maf'ul bih. Tuh. Marartu bi Mustofa. Kaula ngaliwat ka Mustofa. Jadi teka tingali da sabab dibaca teh Mustofa, Mustofa, Mustofa. Beda jeung anu secara lapad. Secara lapad katingali perubahan akhirna teh. Misalna jaa muslimun. Muslimun mun nya. Pantari teh perubahan akhir kalimat mun. Jaa muslimun. Ro'aitu musliman. Nah, musliman tata tungtung namun jadi man. Ro'aitu musliman. Karena sob jabab jadi jabatanana sebagai maf'ul bih. Tuh. Marartu bi muslimin. Min nya mun man min bi muslimin. Marartu bi muslimin. Kaula ngaliwat ka muslim. Itu. Wallahu a'lam bishawab.